Pak ngalieu ka kanan mah sunat, rukuna mah naon? Macana assalamualaikum. Jeung ulah kieu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ari alif lam na ka manakeun? Dikorupsi ieu mah. Ari ka batur ulah korupsi. Ke pemerintah hari urang korupsi dina salat. Tahatas ba, terusnya tu alhamdulillah kapanan ari ngawas ya Allah. Ke da di hampura urang kamari Pak, ku ngincigna ge ka dieu subhanallah. Teu lami da tepikeun ka Isya. Ngan abong ari sol ari ngawas masuk asalilah. Madak abi mah tara lami da pangawas teh, keur mah capek ai lami teh. Gitu baknya rukun salat itu urang kan osoknya assalamualaikum kamari teh aya alif laman geus candak dewe ayeuna mah alif lamna bawa ka dieu assalamualaikum warahmatullah da teu puguh pa eta teh kumaha teu alif laman mah duka naon terjemahna ge tanwinan teu aya ciri nakirahna teras alif lam ciri marifat teu aya gitu. Tak itu para wagi sadayana tasnya jadi nu kedah kurang dipikasieun teh hiji sieun teuing ibadah teu ditarima ka Allah solusina bereskeun niat tata carana sing sae tujuanna mirarean ridho Allah nembe we nyuhunkeun ka Allah Gusti abdi atas salat abdi tos maca Quran abdi tos saum mugi Gusti nampi kana ibadah abdi kumpul we dina lapan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi ya Allah abi nyuhunkeun ka Gusti kana ilmu nu manfaat amal nu ditarima sareng rezeki anu luas seueur tur halal gitu. Aya anu panjang nanya sok dianggap urang Allahumma taqabbal du'aana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksih keun bisa kesama bahasa bapak we tos salat maghrib teh ulah CLS kan ayeuna mah usum disingkat pas siga SMS LKMD jadi lekemet gitu. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Begolanya LKMD disingkat aya lekemet di desa. Lain lekemet naon Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Usum disingkat. Ieu mah assalamualaikum leos we. Sok atuh ngadua heula nya dieu tos salat. Ngadoa heula nyuhunkeun ka Allah gitu. Tah eta Pak nu kahijina nu kedah ku urang dipikasieun, nu kaduana nu kedah ku urang dipikasieun sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah. Osok aya emutan kadinya. Ceurik bapak tapi ngagalang ieu kunaon ya Allah. Abi pernah midama dosa sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah. Nah, painten urang aya solusina. Naon margina Pak? Aya solusina dipasian solusi Kanjeng Nabi Adam kantos kasalahan nyaketan tangkah diwagal ku Allah la taqraba hadis syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam Hawa anjeun tong nyaketan ieu tangkah lamun anjeun nyaketan ieu tangkah anjeun geus melanggar. Pinter setan teh ngagoda terus akhirna Nabi Adam caket ka eta tangkah dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala dunya hilang ti surga ka dunya akhirna Nabi Adam nyuhunkeun ka Allah ku bahasa tobat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal asok papaungi eta wi tahajud maca eta sok pasabarawe Rabbana zalamna anfusana ya Allah Gusti pangeran abdi geus zalim kana diri abdi sadaya wa illam taghfir lana wa tarhamna andaikan teu aya pangampura ti Gusti andaikan teu aya kanyaah ti Gusti lanakunanna minal
khosirin ayat lam taukid sang nun taukid sakilah pasti abi termasuk jaminan rugi. Ternyata jami rugi menurut pandangan Islam adalah jami maut dosa teu dihampura ku Allah, jami teu kenging kanyaan Allah. Lain anu teu gaduh jabatan, Pak. Larasnya lain anu rugi lain anu teu gaduh jabatan, sanes anu hartana teu melimpah, sanes anu teu gaduh bumi seueur, sanes anu teu gaduh sawah lega, tapi jami rugi dosa teu dihampura ku Allah, teu kenging kanya Allah. Apa artinya harta melimpah tapi bergelimang dengan dosa? Itu keung teu apa. Da eta mah jabatan mah teu dipenta ge bakal eureun. Cing kokosehan ge masa lamina pemimpin daerah itu mung 2 periode 10 tahunan, gubernur sami, presiden sami, aya masana. Justru nu kedah ku urang dipikasieun mah sieun teuing dosa teu dihampura ku saha? Ku Allah. Mata urang nyuhunkeun ka Allah. Teras deui Nabi Yunus nyambutkeun doana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Cek Nabi Yunus saeta teh kenapa wireh Nabi Yunus kantos gunung naik kana kapal cai jeung para sahabatna bebanna berat teuing. Ieu dina kitab Tafsir Al-Maraghi kenging Dr. Mustafa Al-Maraghi. Tos kitu Pak, kulantaran berat bebanna berat teuing kedah aya saurang nu dialungkeun waasnya. Salapan urang kudu saurang nu dialungkeun bayangkeun Bapak rek kitu tah. Di Pangandaran rek ka Cilacap naik Parahu berat teuing hiji teh kudu dialungkeun pas saya mah. Kumaha sangkan adil di Qur'an. Jadi sama sanes Kanjeng Nabi Yunus nuju di sisi dicapluk sanes. Abi ngaos tafsirna dina Al-Maraghi gitu. Di Qur'an teh dilotre. Anu kaluar teh Nabi Yunus ceuk sahabat piraku cenah. Nabi pimpinan nu dialungkeunana lamun bapa nu dialungkeun teh naon. Nah ieu mah pimpinan nu dialungkeun teh diundi deui Pak. Nabi Yunus deui wae. Sampai katilul kalina ternyata Nabi Yunus wae nya Nabi Yunus menyadari ieu tos keputusan Allah. Gubrak gue ngalungkeun diri. Kalau dicapluk saudina Al-Maraghi mun ayeuna mah laukna teh lauk paus Pak. Dicapluk aya dina beuteung lauk saur sebagian ahli tafsir lamina aya 40 dinten. Nabi Yunus ngajerit ka Allah Subhanahu wa taala, abdi yakin moal aya jami bingung siga Nabi Yunus. Kantos Bapak asup kana beuteung lauk. Paring ge lauk kana patuangan. Urang sok ngajerit ka saha? Ngagerok ka saha? Nyauran babin sage moal habis saeur. Asup kana lauk-lauk anu mana nyauran polisi ge moal habis saeur. Asup lauk kana namun kaanehan muncul. Naon? Dina beuteung lauk aya opieun. Di dieu ge teu seueur opieunna. Ieu mah dina beuteung lauk aya naon? Aya opieun leuteun kan ka Cikurubuk rage jauh. Ka Cikurubuk jauh, ka Pasar Pancasila jauh, tapi aya naon? Aya leuteun. Tos kitu tos reng si aya leuteun, tos 40 dinten Nabi Yunus diburakeun, diciduhkeun. Salamatlah Nabi Yunus. Mata keluar hadis, barang siapa yang berdoa dengan doa danun, maka doanya diijabah ku Allah. Sok ku Bapak teh diamalkeun. Ari wengi teh dina irsadu ibad sing menang 40 balik gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cek Bapak kesel meureun 40 balik mah kesel keneh ningali Persib pokona. Sakan dapat paling 5 menit. Seueur 10 menitnya moal kantos. Naon eusina ayat 3 la ilaha illa anta itu kalimat tauhid teu aya di ilah anu wajib diibadahan kecuali Gusti subhanaka maha suci Gusti kalimat tanjih bersih Gusti tina sifat kakurangan teu aya nu teu mampu di hadapan Gusti termasuk aya leuteun dina beuteung lauk. Kahasnya Pak hawarikun landa teu kahar teh sekurang di mana neangan pira pulau paus balanya heula. Anu katiluna diburakeun kan anu aneh. Inni kuntu minat
Nabi Yunus ngangken bahwa dirina tos dolim ke Allah Subhanahu wa taala, menghindar karena kaum-kaumna hese diajak iman ke Allah. Tuh gitu Pak, dua hiji doa Nabi, ada dua Nabi Yunus, hiji deui doa Kanjeng Nabi. Ceuk Kanjeng Nabi ieu dina kitab ieu Risalatul Mu'awanah Al-Mudhahirah bis-suluki tariqal akhirah, nyanak cariosan Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi sajami anu ngadoa Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim mi'ata marrah. Ade mi'ata marrah mulai dibaca Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim mi'ata marrah. Ulah eta mah 100 balik kita mah artina. Sajami anu maca Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim meunang 100 balik maka dosana dihampura ku Allah. Asal tara apa eta? Itu segala tara wae. Sok sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah gitu hartosna Robbi Gusti Pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti li ka abdi, watub jeung muga nampi tobat Gusti alayya ka abdi innaka anta sanyana Gusti at-tawwabur rahim, dat anu ageung nampi tobatna Gusti, dat anu ageung kanyaana. Sing kenging ta 100 balik lamun gugahna jam 4 kaburu mah nya tahajud heula tamihan ku witir wios Pak urang mah 5 rakaat ge asa istiqomah, asa dawang daripada 11 kur sapeting geus teu tahajud deui. Dua hiji ku witir diganjilan. Da witir mah Pak biasa sateu acan kulem ke euih di dieu isya salat 2 rakaat bada isya muakadna jeung wer muakadna dua-dua witir we mangga ngan engke teh keng diwitiran deui lamun urang tahajud teh keng diganjilan. Margi aya hadis la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tah kitu para wargi sadayana anu katilu anu kedah ku urang dipikasieun sieun teuing maot Allah teu ridho ka urang. Sieun teuing maot keur teu diridhoan ku Allah. Kumaha contona aya jami maotna teh overdosis Pak, keur minum arak, dohiriyah imah dohiriyahna meureun eta jami teh ngalanggar aturan Allah. Ku Allah dicara minum arak tepikeun kapaekan sok kieu kuring mah rek minum sapaehna bener eta. Sapaehna nyaan. Allahu akbar. Aya jami isi jeung pamegat, lain suami, lain isi. Teras deui berhubungan badan kaayaan dina keur mobil aya ngambeura cendugikeun ka paeh tuh. Paeh maot teh. Paeh bae maot ge bisa. Tapi kan kapaeh kapanan Allah teu naon? Henteu ridho. Aya deui nu dipikari do ku Allah. Kajantenan di Punaki ti payun di Purbaratu. Di Kiai Haji Holis di dinya. Kan Pak di ditu teh aya pangaosan ibu-ibu dinten Jumat. Ari ngaos teh esok jam 8 bapak teh. Ngawitan teh. Abi jeung nuju di ditu keneh. Nuju di pondok keneh. Aya ibu-ibu teh jam 8 gitu sumpingan sok salat tasbih heula. 4 rakaat gua salah. Si ibu eta teh tasbih we. Tos yang saya tasbih naos Yasin. Da anjurkeunnya Jumat mah naos Yasin, Mas Al-Kahfi, Ad-Dukhan itu sangat dianjurkan. Tos naos Yasin gegelehean lah nya punten, gegelehean karena rencanganana. Karena teu aya apa. Ta eta pandohirna naon? Sae hiji tos salat, kadua ngaos Yasin, katiluna dinten Jumat keur ngantosan bapak bade ceramah gitu. Tah ieu mah kaayaan ku Allah naon? Diridhoan. Dan Zesi Saban Pak kamari. Duka dinten Kamis, duka dinten Rebo. Abi teh dipiarang walimatus syafar nu bade umrah. Nah, di Sukamaju kaler sumping pengawasan biasa. Ira teh Bu angkatna kayak cenah Sabtu teh terus di Madinah ya. Oh, sumping ka Madinah
Tos di Madinah ceritana dek kanteng agak si ibu nu kamari geninja ngantunkeun tak gitu Pak ngani ngadohirian jag-jag Pak dacan sepuh-sepuh teh jag-jag we nah abi Pak ningal dina masihan manasik haji waktu di Bungur Sari ibu-ibu usiana 82 tahun mapahna ge katayap da balik deui ka dieu 40 hari tamat tuh gitu kehendak saha kehendak Allah maka kumaha urang sangkan diridwan ku Allah setiap waktu urang senantiasa eling ka Allah termasuk urang bade kulem ge gitu. Maos Al-Baqarah genep ayat alif lam mim tebikeun kamu pelihun. Maos di ayat kursi Allahu la amat dugikeun ka la ikraha fid din kadituna akhir Al-Baqarah lillahi terasas kitu maos Al-Ikhlas kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu binnas bahkan eta mah dicontohan ku Rasul kul huwallahu ahad bari kieu Pak kul huwallahu ahad kareng se kul a'udzu bil falaq dugikeun kareng se kul a'udzu binnas ditiupkeun ya tilu uwihan kitu teh Pak ieu teh dina Sopatu Tafasir kitabna kenging Ali As-Sabuni kitab tafsir da kanjing Nabi teh kitu rek ulam teh watos kanjing Nabi kenging sihir ku orang Yahudi ngalangkuan mustun teh sisir tapi dibeungkeut namina kukulan dibeungkeut 11 beungkeutan karaosna kana jiwa kanjing Nabi teh Pak reksak we teu enak tubuh teh ning urang sok ayanya baheula cenah barudak eta teh seueur mun jalan kitu teh kitu nah matak dipaparinan we ku Allah perintah ngaos serat Muawwadatain 11 ayat eta teh 2 surat teh 5 sareng genep sesuai sareng ikatan nu aya dina eta mustun nu aya dina eta sisir gitu setiap ngaos qul a'udzu birabbil falaq putus hiji terus setiap ayatnya putus hiji diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala tak kitu para wargi sadayana nu kedah kurang dipikasieun teh nya hiji naon cenah teh sieun teuing ama teu ditarima ku Allah tos solusina aya tadi nu kadua sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah atos solusina aya nyieurkeun istighfar tadi doa nu tadi anu katiruna sieun teuing maot dina kaayaan Allah teu ridho atuh setiap lengkah paripolah urang senantiasa aya dina ridho Allah rupina para wargi sadaya eta nu tiasa didugikeun hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan nu kirang merenah dari tukang nyarios Bapak dosana teh ku cariosan oge piduana Bang Intan piduana para wargi sadayana abdi kaping 5 sareng pun bojo pun adik pun biang sejak bade angkat penten bade haji mugi dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala hidung hati sadayana oge mudah-mudahan biasa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha kadahanana ibu bapak anu atos mugi Allah masih kesempatan nu teu acan mugi Allah ngarasakeun nakdirkeun urang sadaya tiasa angkat ila hadiniyah nas'aluka ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kakirangan kalangkungan hapunten kasadayana mugi naon didugikeun tiasa ku urang diterapkeun dina kahirupan urang sadeditan hadanallah wa iyyakum ajmain bittaqwallah wallahu muwaffiq lakum thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.